Bismillahirrahmanirrahim. As-sanatur rabi'atu, ari taun anu kaopat minal hijrati tina hijrah. Eta gozwatu Bani Nadir, terjadina perang Bani Nadir. Hiji, fisanatir rabi'ati, eta tetep tina taun anu kaopat minal hijrati tina hijrah. Hadasat, terjadi naon gozwatu Bani Nadir, perang Bani Nadir, wa gozwatu Dzatir Riqo'i, jeung perang Dzatir Riqo', wa gozwatu Badril Akhirati, jeung perang Badar Akhir. Walam yakun, jeung henteu bukti atawa teu terjadi piha dina itu gozwah naon harbun peperangan, illa fi Bani Nadir, kajaba dina perang Bani Nadir. 2. Banu Nadir, ari ngaran Banu Nadir, qabilatun eta teh hiji qabilah min Yahudil Madinati, ti Yahudi urang Madinah. Kana anu bukti bainahum di antarana itu Bani Nadir, wa bainal muslimina, jeung antara muslimin naon uhudun, pirang-pirang perjanjian. Yu'aminu, anu rek ngamankeun, saha kulun saban-saban sahiji, minhum ti itu anu kabeh, minhum ti itu kaum, al akhara ka anu sejena. 3. Qadima, geus datang, ilaihim ka itu Bani Nadir, saha ar-rasulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'a di ashabihi, sarta sawareh pirang-pirang sahabatna Kanjeng Nabi. Fatafaqo, maka narima sepakat, saha jama'atun, golongan, minhum ti antarana itu Bani Nadir, ala qatslihi, kana rek ngabunuhna Kanjeng Nabi. Fa'alima, tuluy uninga saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalika, kana itu kejadian. Faharaja, maka kaluar Kanjeng Nabi, min indihim ti sandingeunana itu Bani Nadir. Wa tabi'a, sareng nuturkeun hu ka Kanjeng Nabi, saha ashabuhu, pirang-pirang sahabatna Kanjeng Nabi. 4. Summa arsala, teras ngutus Kanjeng Nabi, ilaihim ka itu ashab, ya'muru, marentah Kanjeng Nabi, hum ka itu ashab, bil khuruji, kana ngaluarkeunana itu Bani Nadir, minal biladi ti eta lembur. Fa'ata'u, maka turut itu Bani Nadir, sumam tana'u, tuluy nyegah itu Bani Nadir. 5. Fahasoro, tuluy ningker, hum ka itu Bani Nadir, saha ar-rasulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta sa'alu, sahingga mararenta itu Bani Nadir hu ka Kanjeng Nabi, al-khuruja, kana kaluar. Fa'adina, teras ngidinan Kanjeng Nabi, lahum ka itu Bani Nadir. Wa kharaju, jeung kaluar itu Bani Nadir, bi amwalihim, kalawan mawa pirang-pirang hartana itu Bani Nadir, wa nisaihim, jeung pirang-pirang awawena itu Bani Nadir, wa auladihim, jeung pirang-pirang budakna itu Bani Nadir. Wa ma yastati'una, jeung henteu kadugaeun itu Bani Nadir, hamlahu, kana nyokotna itu amwal, alal ibili, kana luhureun onta, illa alatal harbi, kajaba kana alat perang. Hawadisu, ari ieu eta pirang-pirang kajadian. Hiji, fisanati rabi'ati, eta tetep dina taun anu kaopat, nazala, lungsur saha Jibrilun, malaikat Jibril, fi gozwati Dzatir Riqo', dina waktu perang Dzatir Riqo', bi sholatil khaufi, pikeun ngajarkeun salat khauf. Wa fi hadhil gozwati, jeung eta tetep dina ieu peperangan, aidon deui, nazalat, lungsur naon rukhsatut tayamumi, kamurahan tayamum. 2.
Wa fi hadhihi sanati sareng eta tetep dina ieu taun tufias dimawatan saha Zainabu Siti Zainab zaujur rasuli tegasna garwana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Salamah jeung maot Abu Salamah ibnu ammatihi tegasna putra pameget pamana Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam. Wa huwa sareng ari itu Abu Salamah akhuhu eta dulurna Kanjeng Nabi minarodoi tina sasusu. 3 wa fiha sareng eta tetep dina itu taun tazawwaja nikah saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ummu Salamah ka Ummu Salamah. 4 wa fiha jeung eta tetep dina ieu taun wulida dilahirkeun saha Al Husain bin Ali Sayyidina Husain bin Ali. 5 wa fiha sareng eta tetep dina ieu taun amaro marentah saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainab bin Sabiti ka Zaid bin Sabit ayat ta'allama kana yen supaya diajar itu Zaid bin Sabit kitabal Yahudi kana tulisan bangsa Yahudi liyaktuba karena supaya nuliskeun itu Zaid bin Sabit lahu pikeun Kanjeng Nabi ilaihi ka itu Yahudi wa yaqra'a jeung macakeun itu Zaid lahu ka Kanjeng Nabi makana perkara yaktubuna anu geus nyaruratan itu Yahudi ilaihi ka Kanjeng Nabi. Khulasatus sanatir Rabiati ari ieu eta ringkesan anu terjadi dina taun kaopat minal hijrati tina hijrah. Fi sanati Rabiati eta tetep dina taun anu kaopat hadasat terjadi naon Ghazwatu Bani Nadir perang Bani Nadir. Qabilatun ari Bani Nadir teh eta teh hiji qabilah minal Yahudi ti Yahudi khonu anu cidra itu qabilah al-uhuda kana perjanjian asoro tuluy ningker hum ka itu qabilah saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kharaja jeung ngaluarkeun Kanjeng Nabi hum ka itu qabilah minal Madinati ti Madinah. Wa fiha sareng eta tetep dina ieu taun teh hadasat terjadi naon Ghazwatu Dzatir Riqa perang Dzatir Riqa. Walam yakun jeung terjadi fiha dina itu Ghazwatu Dzatir Riqa naon harbun peperangan. Bal fiha balikta eta tetep dina ieu Dzatir Riqa nazalat lungsur naon salatul khaufi salat khauf warus suatu tayamumi sareng kamurahan tayamum. Wa fiha sareng eta tetep dina ieu taun teh hadasat terjadi naon Ghazwatu Badril Akhirati perang Badar akhir Badar kubro. Walam yakun jeung henteu terbukti fiha dina itu Badril Akhirah naon harbun peperangan. Wa fiha jeung eta tetep dina ieu taun tupias dimawatan sae Zainabu Siti Zainab zaujun Nabi tegasna zaujur rasuli tegasna garwana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fiha sareng eta tetep dina ieu taun tufiya dimawatan saha Abu Salamah ibnu ammati rasuli tegasna putra pameget pamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhuhu sareng dulurna Kanjeng Nabi minarodoi tina sasusu. Wa fiha jeung eta tetep dina ieu taun teh wulida dilahirkeun saha Al Husainu Sayyidina Husain wa tazawwaja sareng nikah saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ummu Salamah ka Ummu Salamah. Wa fiha sareng eta tetep dina ieu taun teh amaro marentah Kanjeng Nabi Zaid bin Sabit ka Zaid bin Sabit ayat ta'allama kana yen supaya ngaji atawa diajar itu Zaid bin Sabit kita batal Yahudi kana tulisan bangsa Yahudi.